Karena kieu bet eta mah urang nang pribadieun we. Di belah mana, Bang? Ah loba aya tuh di Haji Agus di ditu tuh, si Haji Agus Si Sukro. Agus teh bos naon? Bos kain tapi. Ayo Pak Bet. Heuh. Ya ieu teh Bet. Di gang ieu Bet buka kenangan aja Bet. Mana gang mana? Ieu gang ieu. Ieu nu gang Gang Haji Haji Isa. Isa. Oh, Kenangan kumaha eta? kenangan aja pepotongan aing. Berapa tahun ya? Berapa tahun? 4 tahun lah. Cuma tanya cuma ini tuh 4 tahun. 4 tahun. Oh. Aing Iya, lain gang ieu. Oh, gang ieu kan ieu. Iya, gang. Oh, asup Di mana di jero? Di jero. Orang nanti ke sana tuh baheula di dia. Perubahannya kumaha heuh? Hah? Itu mah potongan, perubahan Potongan kena gelis aing mah. Terus bikin gelis saya tuh. yang mah gote. Berakung bener geus 4 tahun berubah bener. Moal mulai perubahan. Oh iya. Beting mana gini kan? Gua lupa ini kan. Oh iya. Beting. Aing mah bener euy. Ya daripada parusing orang ngopi lah we Oh, ditu. panas kieu mah orang kopi ya. Lain juga nih popon izin perut potongannya. Oh, bener lah baheula. Oh, di warung ieu euy, bener baheula teh. Senangan Aing pernah bersin. Oh, Ayo tuh ah. ayo ka warung ya. Sok Ayo ka warung euy. Orang ngopi lah. dia parkirna. Ini deket jeung warung. Sama dah. Ngopi ya. Ah, kopi ya. Ah, kopi ah. Kopi lah, kopi ini. Belah mana ini? Di dia. Di dia wae we. Kopi naon, Mang? Kopi sembese. Kopi naon sembese? Apa itu sembese? Awa kopi sembese mah. Anu moy diperas kan, moy peras. Aya we nu aya lah. Ah, siap bae naon yang penting usum panas dia mah. Kopi we emang lah. Kopi naon we pokona namanya? Heeh, nu mahal we. Yen seberiji. Dua. Siap. Mang yo. Siap. Spesial kopi strubuk. Sip lah. Tah. Ah, iya eta sembese teh kieu ye. Mantap pokona mah. Ah, ngopi lah aing. Ngopi bet lah jeung aing di dieu. Ngareko. Ya, di kopi teh we. Di ngopi lah, nyantai. Tukuran mah diuk teh Sok atuh sok kurang di dinya. dirinya. Siap. Rada romantis. Oke. Kopina Iya, sembese. Iya, sip. Bola teh di dia pacaran teh. Pacaran di dia bola. Warung ieu. Ah, si ieu mah si Ujang ieu mah budakna. Teh teh. Oh, itu kalau ngapalin ka urang baru 4 tahun. Resep teh baheula. Ah, resep Unjus oe. Kalau cis oe blekok sami dulu. Korek atuh mana korek? Korek. Bari ngarko. Ah, yang bicara lempringnya. Kamarana heuh. Biasa loba jelema di dieu teh. Lanjut biasa. Biasa nu sok baru budak teh ibu-ibu teh. Rame lah di warungnya teu lah mah. Ayeuna rada sepi heuh. Heeh. Kamarana nya. Sigana garawe euy. Iya na garawe heuh ayeuna mah. Bola mah kan usung-usung pengangguran bola. Nya, dengan kurang. Kan bawa lama loba bola anu ieu bola mabal bawa zaman urang mah. Bawa mabal teh, Kumaha bola mah? bawa mabal. Gratis. Alah asa tegena ieu teh. Asa tegena hate aya papanggih jeung pepotongan gitu. Asa kadenge bieu sara-sarana gitu nya. Ting di mana tah? Asa-asa pepotongan baheula gitu ieu. Cing. Astagfirullahaladzim, malam jadul dinya. Cager. Alhamdulillah. Aduh, aing. Ya, gustinya anya cager. Astaga benarnya. Jadi bekah kieu Ah, ada kemana dia males mau body. Oh my god. Iya bang. Ya pada kieu. Pan ayahnya nyana oge. Oh. Asa inget ka mantan. Oh, iya. Asa inget ka mantan. Oh, iya. Asa inget ka mantan. Asik. Ayeuna jadi kitu. Di mana asalna? Di mana mimitina? Rajal inget mantan. Ayer, iya Gusti. Ayeuna salaki urang mana salaki? Laki abis kala. Kang. Ayah salaki ayah. Ah, ya di sakit Lain saya kana bae. ieu 4 tahun aya perubahan yang di dinya. Ah, perubahan nu kabut karo tinggal. Bodi heuh bikin baru. Heuh, da tempat dicel wae, dicele wae. Oh. Bahagia aja lu itu mah. Dikana Dicele wae bahagia. ya mah tuh. Heuh syukurlah ai kitu mah. Alhamdulillah. Ulun urang tapi girokeun ke
ke salaki salaki groknya. Kelanya urang ngadogan ngagrok ke salaki urang dagon lah. Siap. Aduh, iya bodina. Hei, kan dia iya. Aduh, Ayo. Jim. Nya kan sok ka dia. Naon gegeran wae. Aing keur mall orang ganggu we si Mbeb dah. Aya naon. Naon mah? Si haram jadas ya. Cager euy. Pawujung majikan aing. Wah, mau jalan mana gitu ya? Heeh. Astagfirullahaladzim. Siapa teh ngawin urut aing nya? Nah, naon gitu? Wanita potongan aing ya. Heeh, aing kawin geus heubeul jeung ieu ge. Ah, bet, euy. Tah justru Ieu. Teu salah ya. Potongan aing di ieu si kemet. Oh, dihantet aja buka. Cing kumaha lah kumaha. pemajikan aing curhat ke urang. Heeh. Anjing aing cenah kusalaki nu harita mah ripu awak gari. Nah, terus. Tempo atuh ayeuna diurus Oh, eta urang. mana dibari naon eta mana sampai kebuka jika toronton itu. Apa? Hah? Heeh. Layak badak panjero mono mah. Lain biasanya sebak jolang. Nu Emir karena itu. Sebak-sebak itu tadi diberi kan sama Geus juga. pokona. Palingan buka itu bokoknya gede. Pokona mah di kamarna geunah. Lain eta keleci soena mah gratis. Aduh, Kenalan pokona. tak enak urang Beb. Urang mah ada urang aya perlu heula bae geus. Ka mana sakar ke Jo? Habis heula urang aya kerja kain. Kopi geus aya dia cuma warung enak urang kan eta ka Moal aya. Oh gengsi ya. Potongan bayar. No way. Ah, ini bisa memayarkeun. No. Gengsi and the money nya. Urang mah enak teh deuk ieu kana kain DS. Ada banyak kain DS di dinya. DS Di tekstil. mana? Tadi dinya di Bonewa. Asa pernah ngadeng destek ieu. Bojong ngawur. Terus balanya kadinya. Nyekalna. Ya, nyekalna. Hebat. Adinya. Ayo balik urang langsung itu kain teh ka DS. Ya. Seberaeun? 125-an, Mang. Tadi teh nyokot kopi 2, rokok 4 bungkus. Can endog, can roti. 125-an pokoknya mah. Geus dihitung. Sabaraha 125. Emang kieu we geus enak mah urang sangat dibayar ku si kemet. Goblok. Tuh mana aing gawean eta jemput potongan aing di keleci. Loh, geus lah. Geus eta yang eta ke ku si kemet mang kemetnya di dieu mereka perlu rusuh. Nya kudu tukang mang kemet jeung cemomo. Nya. Ayo. Dibayar ya. Kejanya. Yo, siap, Bang. Hati-hati. Mana? Urang balik jalannya. Rusuh urang ka DS. Rusuhan kain. Ya, sok hati-hati ya. Oh, DS mah maju terus. Eta mah pepotongan teh. Ah, eta mah potongan baheula atuh. Lain-lain Lambet aduh. daek beungeut siga karunggoni gitu. Lain nangis baheula atuh. Lain-lain mah. Ayo, Sikismon mah kitu taramayar tah mata kali teresep oge. ayo balik ya. Boro-boro ingat cekna peribahasa ieu. Ayo balik ya. Teu ingat-ingat acan. Yuk balik ya, guys. Hey, Mang. Naon? Iya, Mang Kismon can mayar. Can mayar gitu. Acan cepet 25-an. Astagfirullahaladzim ya anti baheula si eta kalakuan kitu we. Doang, ya. Aing aja mau. Sabarahan we teh? Cepet 25. 125 kenal lah bentar mayar mah. Da urang main sama duit ya. Kumaha tuh can mayar? Kan bae lah sabar we. Sikismon mah kitu. Rugi kami atuh. Si teh anjing mah kitu. Si baheula teh can mayar. Tara, bae eta ge kan anak aing mah. Akal paling jeung patongan geus pulas kitu. Si goblok mas ya. Geus balik we nya. Salah jalan anjing teh. Patinget si mon hutang encan jadi we kieu. Baelah teh bayar ge geus daripada amek kabeh ayeuna mah. Bae teh dibayar ge da urang mah geus loba duit lah. Udah lah antepkeun we. Nya euy cenah loba duit kami nu rugi. Teh ku aing dibayar sabarahaeun. Ngalakeun wae si jadol eta jelema.